margi eta jalma nu ngabdi mah moal lepas tina pitulung teu aya hiji detik nu kapicieun teu aya hiji menit anu kapicieun nyaeta tina pengabdianana saban detik saban menit saban kiceup saban angseuk saban deret kaken sajeung kakatuku teu oleh emut kanu kagunganana di ibadahna ka Allah teh tara ngadaguan bedug wae tapi saban menit teh tadi artina silaturahim jeung papada urang teh silaturahim jeung keagungan Allah silaturahim jeung lingkungan yakin tara ngadaguan dulag satahun sakali tapi saban dinten di pertapan parewana alas sabtaranga begawan abiasa Eyang Napandawa Kurawa kiwari kasumpingan Raden Abimanyu salaku buyutna leres kawuwuh Semar Badranaya sami tungkul hamari keludat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan watak wantos begawan abiasa duduwung samanea mangnusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani unirahangan di kakawadaling lisan mekatentungan di kanip Allah kasih buyut kula anu payus dipiagul kalayan dipireueus ku kula ya kaharep diukna kasih tapi nodama kaulanun uyut wayah dalam nampi kana naon pika kembage kalayan ngahaturkeun semasung ke muka kunyuk panjenengan pangresa uyut wallah eta puja stuti hidup diterima kedua lengan ken sakatuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka sumuhun eta kalih nati eta maksad nyangakeun panglayad we uyut nuhun oge baktos ti sadayana para putu anu aya di pusir daya kaulanun jalalager sararea aya hibar yut nuhun oge sajabina ti kitu bade munut restu we ka uyut wireh uyut dalem tenampi pancen jadi patandang ti nagara Amarta pikeun milarian hiji pusaka hiji tutuwuhan kangge ciri di alun-alun nagara anu aya di alas Tibrasara halus sae teh kula tah di dieu sabenerna tempat ibadah teh wallah kakara bakal aya nilai ibadahna lamun anjeun ibadahna di dieu di dunya da ibadah di akhirat moal aya peunteun moal aya ajen leres di dieu ibadah teh di dieu di alam rame di alam anu jiga leres kakara bakal aya peunteun cekolot baheula mah pek kudu daek puasa teh di restoran wah leres nya saat puasa di leuweung eueuh hakaneun atuh pantes dek kuat aya peunteun moal gitu jalma nu iman mah bujang hingga ku ayana kejadian model kieu diancam ku kiamat ku pangeran teu jadi pasoalan da urang mah teu ngaboga-boga sumuhun diri sasampiran umur ukur gagaduhan awak ukur sasampayan kadunya urang tengah haja kadunya urang teu hayang kadunya urang teu mung tapi ngaliwatan rohim anu jadi indung ku kodrat irodat anjeunna
urang jadi gelar ke alam dunia komo lamun ninggal karena sawatawi sejarah mah yen urang teh geuning menang pancen hirup di alam dunia teh pikeun jadi khalifah. Walah leres urang leutikeun we sok geura mingpin diri eta mingpin diri we ngan saat sana dipingpin apalkeun heula eta jati diri maneh teh saha leres timbalan kaulanu nah urang napas teh ngahaja kaluar ka jero henteu milu ngicieupkeun panon oh henteu milu ngagenut-genut jantung henteu milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur henteu geuning doh leres babarengan sapopoena oh leres nya dawuh bareng sapopoena geuning lamun di korehan mah dina awak anjeun teh eta teh kaagungan anjeunna wungkul kaahengan anjeunna wungkul walah nu matak ulah boga rasa maneh sorangan teh sumuhun leres ulang balik deui kana pokok anu tadi urang kadunya teh teu hayang aya oge teu mung naha ari ayeuna bet loba kahayang jeung kamung bongan saha leres empe kahayang jeung pikamung tapi kamung Allah jeung kahayang Allah artina maneh teh kudu aya dina jalur anjeunna salilana boh tekadna boh ucapna boh lampahna lamun aya dina jalur anjeunna nya pasti pitulung ti anjeunna bakal datang tapi lamun karep maneh kahayang maneh jeung kamung maneh wayahna tanggung jawab ku maneh walah leres sepuh ai ieu mah kahayang maneh kamung maneh tuluy di mana aya kajadian bet menta ka pangeran bongan saha doh eta bukan teh nu matak doa loba teu dijabah teh bongan kahayang maneh kahayang sorangan bulan doa ngan ukur samet doa wungkul ai ngaran-ngaran doa wungkul doa teh melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing di mana teu diijabah teh cu bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup loba ngabohong pasini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati ieu amuing sorangan loba jalalir kulan kurang jeung notoran ieu kajadian alam rame ieu kajadian nagara nepi ka harengheng nepi ka rakyat ngamarudah sajabana ti kaayaan gempa bumi longsor banjir kahuruan jeung sagala rupana leres sok balikeun deui we walah evaluasi introspeksi diri salah saha timbalan bongan malahan pangeran oge geus mere beja yen ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun-leungeunna jelema polah-polah jelema dititah ku saha ngaruksak timbalan komo anu ngaruksakna teh ditaplokan pangkat komo anu ngaruksakna teh ditaplokan jabatan boga kadudukan timbalan leres ieu salah jelemana ieu malahan urang teh loba diseungseurikeun ku urang deungeun dina ngurus nagara jeung bangsa nepi ka teu becus bari parontok-rontok
Sumun aitan pada hayang padahal musibah teteh walah leres naon atuh nepi ka diudag-udag naon atuh nepi ka dipika hayang terus-terusan malahan beh dieunnakeun mah nepi ka dibelaan nyiku batur ngalayak batur asal manehna jeneng iya dibelaan amuy dibelaan nyiku batur harta kakayaan diaur-aur leres kaula nu nya timbalan malahan nepi ka tega ijazah oge palsu cenah geuning alah sakara gede berangkat geus palsu eta rek init geus nipu komo geus jadi komo geus kek sepuh kerdil teuing otak teh ai geus pek teh jadi di luhurna teh ger jadi anggota NATO no action talk only jadi loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata sedangkan ai rakyat butuh kenyataan timbalan di mana aya anu unjuk rasa di mana aya anu demo teh kalah nyeri hate kalah amak padahal lamun manehna bijak lamun aya nu kitu teh kudu atoh nanakeun masyarakat teh geus kritis malahan sagansangna ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernegara kalayan anu leuwih demokratis eta kudu cepat tanggap ngan ayeuna didenge-denge jadi oposisi initna tina ngewa tina dendam baredek nuar tina dengki nu di demona belikan deui tah di dieu teh kerdil eta hartina urang teh nagara geus nemongkeun kalemahan jeung kabodohan nganung harti urang di nagara teh nu ngurus nagara teh karek nepi kana kuantitas encan nepi kana kualitas sumuhun sumuhun eta wa ulah kapiriki timbalan Rasul urang geus ngabejaan lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana ieu nagara ruksak poa lain ahli nu ngajedogna nu mingpina boa atuh boa nu aya lagi kita nu bakal laras atuh nu paur nu bakal we na tuh tinggalin ilmu matematika grepek kumaha bulan positif kali positif sama dengan pan positif positif kali negatif 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 kali negatif positif benar kali benar sama dengan benar benar kali salah 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 kali salah benar kumaha bulan teh lamun pamimpin bener rakyat bener kabeh bener bener dah kaitu gaya cawaden pemimpin bener rakyat salah salah bener kali bener teh bener 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 kali salah salah kali bener teh salah contohna bangsat ngajak maling ka kiai teh salah coba lamun bangsat ngajak malingna ka garong bener ta jadi salah kali salah teh bener oh matak lamun pamimpin salah rakyat salah pejabat ke salah tah eta bener bener goblokna teh beres bener ancurna nya imalan ulah waka nyalahkeun sararea sok salahkeun diri sewang-sewangan nyatria walah timbalan lamun dek silih tuar wae lamun dek silih euneuk-euneuk wae nanaonan sok moal aya angeusna di mana geus aya hiji nu jeneng ku sararea rojong duku
bere kasempatan rojong kededa moal lila paling lila 5 tahun Pak da 400 jeneng ieu mangan dieuneuk-euneuk jeung dituar di demo ditalah kaciri rek usaha keur pribadina kaciri ngewa moal kaur melentung jadi kaituna teh atung keneh kaciri paciri temahna teh benang deui ku nini lepas deui ku nini benang deui ku aki dilepaskeun deui ku nini barudak geuning baheula mah arulin di buruan kitu kata-katana teh eneuk-eneukan cangkuang di mana nyayang lepas deui ku nini benang deui ku aki bari sasalimpetan ucing-ucingan tak ayeuna mah geus eueuh teh ucing-ucingan di buruan teh da geus dipake ku pejabat ucing-ucinganana sasalimpetanana laras eta wen timbalan baheula mah korupsi susulumputan di kolong meja beh dieunakeun wani di atas meja malah beh dieunakeun mah mejana dijual loba aset-aset negara dijualan nanaonan ieu teh cing benar seput ya akan lamun ngomongna dewek silakan kan bae da lain akan kepada beda geus dari karyawan bank mah beda urang penting untunge dewek mah nya kitu tah nematak dewek mung ancurup kana politik teh kitu mending digawe we di Bank Jabar ngaran-ngaran politik mah sudah tiada kawan yang abadi tiada lawan yang abadi sumut gitu ning kieu we aing mah di Bank Jabar digawe beres gaya nyalametkeun duit rakyat sumut gua nyugut nyalametkeun duit rakyat bener Bank Jabar teh lumatak ulah era abus ka bank teh atuh ulah bangsa urang mah rata-rata era ulah asa-asa bari lage nya sumuhun lamun boga imah boga tanah pek sartifikatkeun pake nginjem di mana geus disartifikatkeun anu bener datang ka bank kuring kitu rek jual meuli gula ye pake nginjem duit butuh duit da ieu jaminanana modalna jujur nya disiplin kitu bayar ulah telat cegaing oge lumayan pan dewek nepi ka ayeuna olah piraanan dewek mah tina ngalaan daun kawung adik beres nyerekna dijieun sapu daun kawungna dijual ka pasar pan ngirilik we nepi ka kiwari ada benar anu penting ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disana pun memuncangan benar bener politik mah pasrahkeun ka ahlina ka tukangna gitu daya ahlina dewek mah ge dihandap jadi nasabah we nasabah Bank Jabar beres Kang jeung eyang atin berhadiah ongkoh mah rupa-rupa atuh da euy bener Kang mikiran dunya mah mata lieur mending ge ngurus diri sorangan we eta mah eta juragan abiasa sasauranana beledak abong tilas raja mantan atuh abon-abon oge Raja Astina baheula rajana teh anjeunna sumuhun abon-abon ge mantan meureun karasa baheula anu kitu nu kieu teh nya luka-likuna teh matak dek sok resep ngadengekeun ne kuat pengalaman beres Kang naon Risling akan saha teh di luar teh si cepot cenah ka dieu atuh antong tong sok sagala dibawa sarekeun cinya nu matak panginitan maneh teh kudu sagemlengna keur kapentingan nagara jeung bangsa ya timbalan niatan atuh grape sagala rupa pagawean teh kudu make niat inamal amalu biniat teh laras kaularas laras
tupi jalan kaluarna kedah kumaha ayeuna eta kumaha tugas anu mawi saurna teh di alun-alun teh kedah aya ciri hiji kakayon hiji tutuwuhan anu jadina di leuweung ti brasara syaratna eta teangan teh pilarian sing nepi ka kapangina timalan halus budak ngora sing tawakal doa nawes nah ieu teh kedah ku puasa atanapi tatapa kudu laras puasa initna kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah Allah eta kasauran kumaha bade hasilna atuh init bari cicing mah lumampah ulah ngalengkah tah kitu teu apal kana basa sorangan lamun panggih jeung hiji basa ulah ujug-ujug diremus basana sumuhun tapi eta teh bahan tapakuraneun mikir atuh pandina ayat-ayat Allah oge mun maneh mikir mah atawa untuk orang-orang yang berpikir laras init bari cicing lumampah ulah ngalengkah heeh ta eta teh teu leupas tina filosofi tina simbol walah pan ilmu teh aya ilmu falsafah semiotik jeung sajabana timalan ya bener teh aya bener ceuk Allah eta mutlak absolut disebutna walah timalan aya bener ceuk filosofi aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas suara terbanyak ta eta baca we ku falsafah kumaha init bari cicing teh lain nganu harti ngajentul we tapi init bari cicing dina hiji pamadegan anu nyata istiqomah ajegan ceug teu ungut kalinuan teu gedag kanginan hartina ulah terkontaminasi wah sing tahan ta eta siratal mustaqim teh ulu eta jero tahan banting lumampah ulah ngalengkah kapan dina pikiran urang teh peleteng kana pangabutuh peleteng kana kahayang peleteng kana kambung cing jejegkeun kul bejakeun ku maneh ka Allah we hiji walah bu ai kolot cariosan nya mah sasauran teh eta ku pas we deuleu nyaurkeun hukumna teh sumuhun wa tangtos pantableg disebutna ge ai tableg mah kudu nya ceuk nya na lain ceuk lainna ulah nu lain di nya nu nya di lain-lain ngadek sacekna nila saplasna pan eta teh hak manusia sidik tableg amanah patona laras nya kudu ceuk nya teh laras bulan da kadang-kadang ayeuna mah didenge-denge teh atuh da ayeuna mah rajeun nulung bari mentung rajeun mere bari neke pan timbalan aya pasantren anu can angeus masjidna angeuskeun bari ceulina di harewosan ulah salah milih gitu tah dibeng beratan manya aya ibadah gitu manya sok timbalan sedengkeun pangsilaka na manusia di mana geus mislek tina ibadahna nepi ka tega pan diwakafkeun jiwana keur kepentingan dunia wungkul tanpa mikiran akhirat nu matak ceuk kolot baheula cenah di mana-mana dajjal datang ti belah kaler anu panonangan hiji tadi dinya ciri-ciri karuksakan dunia Allah
eta untung tapi dupi dajjal teh nyata anu mikiran dunia wungkul tanpa mikiran akhirat eta panonangan hiji paningalina ditujukan karena dunia wungkul panon poe geus biji ti kulon di dieu tanda-tanda karuksakan negara sumohon untung panon poe ti wetan kene ceuk Sumohon. saha ulah ceuk saha cenah ti wetan kene bijilna panon poe teh sumuhun da sabenerna mah bumi anu muih walah sumohon panan poe mah bumi nu muih panon poe mah da cicing anger panon poe biji ti kulon heueuh naon maksudna tuh nu matak baca ku filosofi ge naon aik panon poe teh kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus nganeukeun urang barat puluh biji ti kulon hahargaan kumaha ceuk dolar wah leres kabudayaan ti barat nyeret ka dieu sumohon ari budaya urang diculkeun sedengkeun martabat hiji bangsa bisa diukur tidak budayana mun budayana geus aut-autan ruksak bangsana eta panu kahirupan hahargaan kumaha ceuk dolar kumaha ceuk urang kulon timalan tong boro make jeung kitu kahakanan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub tales kulub sampe eta we nu dihakana teh hamburger wah leres hambur duit ger pasea fried chicken dunkin donat pizza hotdog matak penyakit ge lanyar we gini lain ulah empe ngan budaya urang ulah ditinggalkeun ceuk eyang tadi agama tarima aiti Allah mah da aiti Allah mah mutlak teh absolut tapi lamun budaya maranehna mah tong digugubung ka dieu da aing oge boga bangsana boga bahasana jeung boga budayana walah leres ulan kadang-kadang budaya aing nepi ka diharamkeun sia meureun ngajajah ka aing leres sepuh heug aing dek narima agama mah da ti Allah tapi idealisna urang kulon mah ulah digugubung ka dieu sabab eta teh jelema pangbodona jahiliyah baheulana ge cocok Abu Jahal indungna kebodohan laras pandi urang mah boga falsafah silih asah silih asuh silih asih apan Rahman Rahim kene tun matak mutlak ti Allah mah bener leres ulan timalan leres jig usaha negara subur di urang teh negara makmur teu sirikna ngarungkeun rokrak ge jadi disebutna ge agraris tapi nah tingkat kemiskinan panglobana wah cing lepat di mana ya dabongan tiba heulangan ukur semuhun dawuh laras nyajang atuh da ditingker bangsa urang teh tiba heula pada ngajajah sumohun wah ulan tapi leuheung baheula nu ngajajah teh katenyo bule ayeuna mah sakulit sabangsa rupina dina waktos ayeuna wayah dalem bade milarian eta kakayon Puraga Jati kaleuweung ti Brasara bade mios kalayan nuhun kana naon rupiah patwa mugia jadi jimat parepeh kangge uyut dalem iya uyut rek ayeuna bade ayeuna losmar ulah anteurkeun ka buyut kula mangga ugan niraya lumunur mimitin niraya ngrana ugan niraya lumunur mimitin niraya ngrana denira kingkang kondur saking pangkona pangkon
kumaha wae kaayaan marcapada teh ke isi cepot kemana yang pangih jeung sidawala ujang Kulan unyukan ka sepuh kitu urang hayu urang ini kitu jang sae ulah mangga kulan akang enggak unyuk-unyuk ke sepuh oh da itu dunungan tos angkat nih neme kulan ngaleos ka palikale Assalamualaikum Waalaikumsalam semah kapihatur lan nuhun sing buka topi teh ageur dipaku dayat nanti hujan damang sepuh teh beuje mun kita tadi atuh di dieu ieu aya nu syirik lain syirik goblok sok heureus sia mah tidak wala kade kitu naon doh ari ngageroan adi itu janela we sia sok enggak akang lain naon bulan batur mah krisis moneter teh bararegang ieu mah kalah montok we saurang ieu kalah ke bedegul kalah ka beuki bedegul tong heureuy cep bilih dikepret ke bae tong heureuy ada belanyap teh nu kitu kaos naon teh Bang Jabar pan uing teh di dinya pan sok nabung jadi nasabah halus jadi nasabah karek akang sok enggak Assalamualaikum Waalaikumsalam semah kapihatur sepuh syukur cager sae si gareng teu milu si gareng teu milu henteu pandek ngarit sumuhun kulan katinggal we tadi kulan dunungan tos angkat kalayan nuhun da ka kuping ti luar ku abdi eta fatwa teh mugi we ku abdi kecing jadi jimat parepe sae diukeula jang diukeula nuhun sae sok cari kenya kumaha kaayaan negara kalah langkung harengheng kulan moal henteu dolar kinten-kintena atuh anu bakal jadi pamimpin negara teh saha cing nyungkeun bayar saha wae oge pek wae asal sabangsa sanagara warga negara kawi hayang anu hayang urang Sunda kakak pek bae orang Sunda mah sukuisme teh kitu tah can jadi negarawan nu kitu teh nah kumaha kitu anu penting saha wae oge teu nanaon pek bae lain urang hayang urang Sunda tapi di mana jadi pamimpin lamun abus ka urang Sunda cing nyuna gitu sing nyuna gitu maksud akang abus ka Jawa cing ngajawa abus ka Sulawesi cing Nyulawesi sabab pamimpin sarerea jadi sarua model cai atuh kana kopi atuh kana teh model cai we abus kana kopi jadi ci kopi abus kana susu jadi ci susu teh jadi gitu doana we ai cenah mah pipamingpineun teh sumuhun budak angon tugeni uluh ya digugu teuing asa jalan rauh teh nu pala linter geus teu becus ku budak angon ya ai si ieu nya pikiranna kerdil di mana teh ai ulina teh sok di bibirit leuwih ulina di bibirit leuwih jalmina teh ai jelemana jauh ka bedug anggang kadulag jauh ka bedug anggang kadulag urang kampung bau lisung etana
Ari imahna pantokna batu satangtung di hatepan ku haneulem di tihangan ku hajuang. Walah. Eta pipamingpineun teh. Eta Kang. Heuh. Cing, duh ka apa henteu? Saha? Jeung naon pihartieunana eta kecap? Tiwu kacongok-congokna ku amis puhuna parantos gamos. Nya aki-aki ieu bener tara nyambung ngomong. Kawas lain jawaban kolot teh burayut. Naon Asia? Itu teh naroskeun saha pipamingpineunna beuti jawab ku tiwu. Da teu nyambung. Dina pikiran uing teh panyencang jiji kana tiwu jeung kumaha teh. Jauh-jauh. Nyesatkeun teh ilmu teh. Sia. Naon ieu ujug-ujug jebron. Kasih eta mah kitu atuh. Teu apa kana basa sorangan. Tiwu kacongok-congokna ku amis eta bahasa mana? Ya bahasa Sunda. Gini eta. Tapi dia teu ngarti tah. Nepi ka teu ngarti urang Sunda kana basana. Amis mana congok jeung puhu gitu. Walah. Naon maksudna atuh mah jeung dijawab ku tiwu. Tiwu kacongok-congokna ku amis puhuna parantos gamos. Hartina dunungan parantos teu uninga. Komo abdi jelema cacah kuricahan. Heuh atuh kitukeun abeh ngarti. Coba itu si eta. Si eta mah ampun. Pimpinan dengar Ta eta ciciren bangsa teh. Apal-apal kana bahasana da ieu mah da geus gengsi ngomong bahasa Sunda oge. nya Luh gue loba teuing di Jakarta. kabina-bina sia. Nepi ka teu apal kana bahasa sorangan. Cepot kan. Cing apal pihartieunna kecap ceuk aing tadi. Tiwu. Tah eta mah nurutan aing sia mah. Ngalelewe goblok teh. Tuturut kuning teh mah. Lain si ieu jeung bapangan getreng we. Teuing. Da anu getreng jeung bapa mah lintang ti aing sorangan. Ingat Saweda kitu, lain saweda. Pan beureum aing teh. Panu sok ngeleketek hideung jeung bodas teh aing. Oh, paingan. Dan nu sawareh mah malaikat teh sarujud. Aing anu ngeleketek teh terus. Iya da we teu ngarti. Dawala abdi apal teu. Mun neme dugi kana teori cikan ka dieu. Ya, untung nyahoanan bareng geus ya. Hayang Pindah Srijang. cing salah saurang geus. Punten atuh Pak. Da dunungan panginten ka jaman heula bade abdas heula. Heuh. Sok salah saurang. Kumaha nu ditaroskeun nama teh kula? Ceuk kolot baheula pipamingpineun anu bakal mawa kana kasuburan kana kamakmuran teh lintang ti budak angon. Aduh, lu bawa kebagjaan teh eta. Teu ngarti nya budak angon bisa jadi pamimpin. Mun ngasah arit teuing. Anu galalar ge. Atau nanggung acun. Jawab. Sok sia. Budak di dieu sanes ngandung harti budak ololeho. Tapi budak di dieu teh nyaeta anu salamina ngabdi. Ngabdi budak abid. Jadi salilana teh ngabdi. Lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung.
lahir kaulaning Gusti teh nyaeta ti mimiti pupucuk pamimpin handapna RK jeung RT eta anu wajib diturut margi ai pemerintah mah anyuranana teu aya nu awon. Eta eta budak teh batin kaulaning Maha Agung yen teu aya deui semakeun angin Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Naon sababna ku budak anu model kitu margi eta jalma nu ngabdi mah moal leupas tina pitulung tingali dina Fatihah memeh wa iya kana stain teh iya kana budu heula nyaeta pengabdian. Margi ai jelema nu ngabdi mah salalamina boh ka nagara boh ka bangsa moal leupas tina pitulung anjeunna. Sumuhun beres. Waduh. Cerdas. Iya. Mau dipuji sama si goblok. Lain suka masih wah we teh. Bid'ah teh. Coba. Eueuh tina hadisna. Tina Qur'anna. Leuh. Teu soheh dina ayana ge. Doib. Leuh. Gampang pisan saya nyebut haram nyebut bid'ah teh. Si doib kan. Murid Panderplas ya mah. Murid si Senuk. Udah kudu soheh gitu belum jeung teu pas di ngomongna teh didenge henteu mulut teh didenge henteu budak angon sunda ka angon ku jalmi kitu mah sadayana oge ka angon teh di saha wae di mana-mana urang geus ngabdikeun diri kana Maha Suci sebak raga ka nagara jeung ka bangsa kabeh ta ieu teh kaaping ieu kapingit kaangon kaangonna panon masa tempo-tempona mun lain tempoeunana wah ye siri muasa denge-denge na ieu ceuli lamun lain dengeunana muasa cokot-cokotna ieu leungeun lamun lain cokoteunana hartina heula kaangon dirina sorangan kagero margi da ucing-ucinganna ge atawa cicingna ge di bibirit leuwih ai leuwih teh hartina jero eta pamimpin teh bisa neuleuman kana kahayang rakyat. Yu ilmu di urang oge geuning kumplit. Apaan kadupak ku budaya deungeun? Olah kagaris. Ti kulon ti wetan ti kidul ti kaler dararatan atuh ka urang da puguh di urang managara subur tingali we gula setiap gula datang sireum ngagunung. Ngagunung. Ta urang teh ieu teh kapangaruhan terkontaminasi ku sireum. Loba ka silih urang teh. Cenah jelemana teh urang kampung bau lisung ai bau lisung di dieu naon bau lisung di dieu eta jelema teh pinuh ku gawe bobolokot ku gawe teu aya hiji detik nu kapicieun teu aya hiji menit anu kapicieun nyaeta tina pengabdianana gaya langkah padkurullaha dikron kasiro dikir hirupna teh teu aya wates wangeunna saban detik saban menit saban kiceup saban angse saban deret kakenca jeung kakatuku teu leh emut kanu kagunganana wah eta saya aya we iraha rek kararitu sumuhun Pak jauh ka bedung jadi ibadahna ka Allah teh tara ngadaguan bedug wae tapi saban menit teh tadi
Anggang kadulag hartina silaturahim jeung papada urang teh, silaturahim jeung keagungan Allah, silaturahim jeung lingkungan, silaturahim jeung bawahan, silaturahim jeung rakyat teh yakin tarang adaguan dulag setahun sekali tapi saban dinten. Wah, sumuhun eta. Oh. Kakarang adenge da limanu kitu. Siapa wah. Raja Jawirna kasih putri wae. Cenah maimahna teh batu satangtung pantona. Semun istiqomah teh teuas imanna. Dihateupan ku haneulem ditihangan ku hanyuang. Haneulem sareng hanyuang teh nyaeta keun urang teuneun di haneulem sieum geusan sampeureun sangtuna di hanyuang siang geusan alaeun. Eta pamimpin teh tara mak meakeun sorangan tapi nyesakeun keur jalma nu bakal datang. Tara hawak aya sampeureun anu bakal datang utamina anak incu urang rek kumaha nasibna lamun ayeuna urang ngaruksak ti kiwari. Gunung Gundul, pasir bulistir rek kumaha nasib anak incu urang, mana sampeureun anak incu urang. Sedengkeun eta teh getih urang. Turunan urang. Nah, atuh ieu teh Semar lain dibudayakeun ieu sidawala. Buka di kampung Tumaritis ieu pasantren anu model kieu. Wah, nya pasian modalna. Iwati abdi ti Bang Jabar sih. Aduh, kitu Akang. Tara Bang Jabar mah tara lat satahun sakali teh nabeuh we budaya urang. Oh, sumuhun. Demi Allah aing lain muji aing mah lain. Lain bener. Lain nu meh hayang dibere. Eta mah wajib. Teu balik ngalestarikeun. Unggah cabang Jawa Barat mah nabuh wayang. Wayang. Moal ninggalkeun sabab aya lagi di Jawa Barat. Sumuhun. Jawa Barat teh identik pan urang Sunda. Nya kitu ai Jawa Barat teh pan angka 8. Salapan. Ye. Nah salapan gitu. Salapan gitu. Salapan grepek. Hitung J. Hiji. A. 2. W. 3. A. 4. B. 5. A. 6. R. 7. A. 8. T. Salapan. Bener. Salapan. Pancicingna di Indonesia. Indonesia teh salapan. Salapan gitu. I. Hiji. N. 2. D. 3. O. 4. N. 5. E. 6. S. 7. I. 8. A. Salapan. Teu nya. Dengekeun Semar. Blok sia teh. Saya tahu mama. Karek becus kitu ge mun hidup. Oh, meni agua. Cek abdi oge. Angka salapan memerlukan pan palsafah di urang teh salapan. Naon? Urang timur mah salapan. Oh, salapan gitu. Pandunya teh dibagi dua, blok barat, blok timur. Blok barat boga wayang disebutna boneka. Naon BNK Allah Bapa Allah Anak Roh Kudus. Oh, blok boneka wayang teh. Ai blok timur. Ai blok timur teh boga boneka disebutna wayang. Ai wa teh angka salapan, ai yang teh nu ngahiangna. Oh. Antara wujud jeung hirupna. Oh, matak wayang teh salapan. Salapan gitu wayang. Nah, pek leungeun jeung leungeun teh genep potong. Genep jeung tuding. Hiji. Genep jeung sirah 7 tah. 7. Awak 8. Sampuri tu ngalieukeun. 10 ngawujud. Ngawujud. Matak wayang jeung dalangna. Perkara hirup. Nya. Matak badran daya ge salapan. Salapan gitu. Tuh. Bongan di Jawa Barat, da bongan luhur nanti urang Siliwangi, salapan Siliwangi. Salapan gitu. Grepek S, Hiji, I, 2, R, 3, I, 4, W, 5, A, 6, N, 7, G, 8, I, salapan. Depa. Matak liang oke dina wujud manusia teh aya salapan. Aya salapan. 2 panon, 2 irung, 2 ceuli jadi genep. 7 sungut. Kanu 2 deui dihandap. Pek nya Pak. Sok porosotkeun. Ah, goblok sia.
itu dan nafsu oge nu hak manusia teh jadi salapan ke 10 tunggal teh ya anu 4 hak iblis nu 4 hak manusia ai hak manusia ti dituna sidik tabligh ke mana patona nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamila nyahan dedehan jeung asihan terus ta ai hak iblis mah ti dituna kidib kitman biladah hianat nafsuna nyaeta nafsuna teh eta amarah lawamah sapiah jeung mulhamah yang apaan Quran teh Pak lobana teh 6.000 600 genepna sabaraji 4 kali genep 24 sabaraha juz Quran 30 aya 30 jeung 24 54 aya 5 jeung 4 teu ceuk ilmu numerologi teh ceuk ilmu numerologi itu da ilmu malobalin tah ai Quran anu sakitu teh disingkat jadi surat Al-Fatihah disebutna Ummul Quran Doh pantungtungna in teh ya salapan cing hayang nyaho gara sok sok hitung wakang alhamdulillahirabbil alamin hiji arrahmanirrahim 2 maliki yaumiddin 3 iya kana bulu ngasnain 4 idina siratal mustaqim 5 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim 7 waladdallin 8 amin salapan ka 10 nu macana teu Pak dengekeun atuh ya oge mun hayang didengekeun sia mah ai manehna nyarita ai surat Al-Fatihah disingkat teh jadi surat Al-Basmalah ai basmalah teh salapan engang cing kumaha geus sok bis hiji mi 2 la 3 i 4 ro 5 man genep ni 7 ro 8 im banyak ka 10 jeung macana matak lamun ieu pamimpin di negara hayang rada bener ieu rada bener ya hayang rada bener pingpin ku jelema anu angkana ningang di salapan oh gitu cepot kan 2 tah mah nya da wa la tilu ngang teh mah tilungang nya kitu dan syukur dawala kitu sen pamenak ai bari ngelmu abdi pek ayeuna mah anteur we abdi maju geningan ieu deket-deket anak talus ilmu mah di maneh we dawala mung ukur diraba-raba ukur diraba-raba sakapenak-penak abdi mada hoyong soteh ningal teh dina hiji pagawean sanes mung ukur dina ucap sumohon dai abdi mah benten deui mawa cahaya keur neangan dalil wallah ieu mawa cahaya keur neangan dalil sumuhun margi abdi mah ngajina ti luhur aya deui nu ti handap neangan dalil keur neangan cahaya nya sae sami keneh eta oge nya baik atuh sumuhun bilih kabujang tebih dunungan kulan doana we eta kakayon Puraga Jati teh cing penak baik sumuhun sanes waktos tepang deui rupina nya permios atuh los lami abdi teh ieu teh usaha teh tangtosna oge nya bilih kitu kulan bilih saepeun di jalan bade aya saya pun bakal 100.000 tak naon empek bawa nah sia teh ngerakeun nu mau itu da teh nyuhunkeun ada milik nama daerah cokot ulah cokot duh nuhun atuh jazakallahu khairan nuhun cing kagentosan cing panjang yuswa lamun teu dibere moal ngadoa jadi Permios kulan pek assalamualaikum waalaikumsalam aya 3 poeun aya deledek nabung di Bank Jabar beres tabung lumayan teh tabungkeun 75 kitu punten dah kitu adatna bae da aya bae sumuhun bade permios sim abdi oge seun pek cing salamet Semar ulah cing salamet mudah-mudahan aya naon sudah derek merek si orang ngarep-ngarepe kolot oge bade permios abdi oge pek cepot
copek atuh. Seueur anu icalan di jalan Tegening. Oh nya pasti we dan usaha. Anu dagang. Nuhun uninga mu. Sareng rupi-rupi geuning nu icalan teh. Nya sarua mah teu moal payung meureun. Moal payu kabeh. Kan. Da moal seubeuh ku diperong ku abdi teh. Nya moal itu dihakan mah. Nepi ka teu ngarti ieu mah. Tara mani subuh. Atawa aing nu mintul ieu kumaha teh. Tara mani subuh. Aduh. Nu mata kudu daek nyaring peuting ge kitu sia teh tahajud. Salat Lain menta. Tapi da seseueurna mah nu tahajud teh menta. Heuh teu gablek ka kenyos. Nah. Di mana mimitina jug menta we? Apa aya keteranganana ujuni astajib lakum. Tuh. Prak maneh geura menta ka kami gitu pan. Apa eta teh doa belegu. Ari doa teh doaan yadu udu jadi udu di dinya ulah bi makna menta tapi bi makna pengabdian tingali dina Fatihah memeh waya kana stain naon heula ieu kana budu ngabdi heula atuh gawe heula teu gablek ka kenyos ai ngabdi diluli-luli ai menta terus sanu rek mere heuh nya dibatas menta mah gerpek nu bere main datang ka imah aya duit dina saku urang 50.000 ditukeurkeun heula direcehkeun heula 1.000 paling mere tapi lamun maneh ngabdi buruan dibersihan pager ngalek-lek diomean tek-tek bengek teu ku hanteu bararesi lamun maneh ngabdi ka nu beunghar di mana nu beunghar dek ini teh tah kunci mobil bisi maneh rek init-initan tah gudang beas bisi rek nyatu jig hayam pencit da loba ka jelema ngabdi mah teu dibatas da la ilaha illallah pengabdian heula engke we atuh macueun mah paneuri ayeuna mah bade namut heula akhir we atuh abeh teu depuing mah bade namut teh abis 100 bilih saepeun ai bade ngabantun dina tabungan Bank Jabar abdi teh minggu deui nutupan bank mah hari libur nya pan aya ATM ye nya teh can gaduh ruksak wae ATM-na ku beuri teu unga-unga nya sabaraha 100 lah seur-seur teuing tara gede pinjamna malin lah soek lain soek geuning aja 50.000 sawios itu da milikna da milikna panginten sakieu keun bae sawios ditampi 50.000 ya nya ditampi atuh ieu ridho teh ridho nuhun atuh kinten-kinten abdi tak iraha kedah ka dieu deui naon sini eta ngabantu anu sesana anu 50 sesanaon panginten salira kagungan sabetan ka abdi 50 saha boga hutang salira ka abdi sabaraha 50 ke aya nu nginjem duit saha sin abdi maneh nu boga hutang balen aing sumuhun eta oge kitu pan kronologisna tadi kumaha kronologisna teh ai namut abdi sabaraha 100 teu kita ngangkeun saur salira aya 50 leres heeh jadi eta kana 100 teh sabaraha deui 50 teu ngangkeun ta iraha nah jadi aing nu boga hutang ieu teh mangga we emut coba jeung titah mikir di aing cincin ka dieukeun heula eta nu 50 nu 50 ka dieukeun heula sawios kita ka nya sieun teh dibikeun deui euy heeh hanas peuteui teh dibeuleum anas teri pinang teri teh dibeli anu geus dibikeun anu paneuri mah sing ka dieukeun heula sawios cekap 5 ka dieukeun heula
Ya itu ridho anak lain terido kadeukeun. Walaupun euy. Aya kasihan mah. Tah ieu aya geuning 100. Tah geuning eta aya nya mun itu. Wah ributan jeung abdi. Ditampi ku abdi tuh. Alhamdulillah panginten parantos lunas namanya. Lunas kumaha? Saya salira teh ka unggah semetar ka abdi-abdi nya kitu. Geus ini sakitu ini. Bade. Lain kakara katipu kuno bodoh. Kurupi-rupi karakter jami. Nah, kabina-bina teuing. Cik salaman.